Wilujeng tepangdang serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda ieu dongeng humor ayeuna teh nincak bagian katilu. Dongeng parantos dugi kanalika si Komod harita nepangan Mama Haji kitu. Maksud sareng tujuan nyaeta hoyong ngileureungkeun ka nyiona. Namun harita ditarguh ditarbak. Teu aya nu katebak sadaya oge mah. Teu acan naon maksudna atuh si Komod kadinya. Malah diteguhna teh rek minta pagawean. Rek itu teh rek ieu cenah kitu mah urang jelaskeun. Tuntungna harita Pak Haji boboleh. Rek naon atuh sadana Ujang? Pok ayeuna mah ku Ujang terangkeun. Lantaran mama sanak pamajikan ngarasa taluk teu bisa neguh kana naon jadi pamaksudan Ujang. Dupang-pangna Ujang duaan penting-penting anyang ka imah mama. Sok bejakeun ulah asa-asa. Rek aya perlu naon Ujang? Mama Haji leres tos teu sabar palai geura uninga. Ieu pamaksadan si abdi teh salasna mama mangadangukeun pisadayana suur. Mugi teu bas we, mugi teu asa dibentar gelap dina mang setengah poe reng-rengan sun. Abdi teh bade eta sun. Buru-buru caritakeun bari naoge. Ulah sok asa-asa belak-belakan we. Ulah diding-ding kelir di sinang siloka bari nage. Artina bruk-brak jeung mama bruk-brak sok caritakeun. Su. Kieu maksudna si sudah. Sabar mama lah. Apaan jalmi sabar teh dipikasi ku Gusti sanes. Kieu geura mama. Abdi teh aya maksud bade ngalamar tuang putra nomor 2 di nyata mileuheungkeun ka Neng Ona. Mugi kumaha tiasa katampi we lah. Teu burung belak-belakan harita si Komod. Kumaha tumerapna ka Mama Haji saputra garwa. Mama Haji, Ibu Haji nyoni katut nyiona ka asup biiwak sarerea ngarasa reuwas. Barang ngadenge kedalisan si Komod teu sangka teuing geuningan. Budak murah nu katempona jalma biasa bari papakean ge basa janaker. Aya maksud rek ngalamar nyiona, aya maksud rek naksir ka nyiona. Harita Mama Haji sareng Bu Haji ngahuleng. Oge nyioni mureleng bari molotot ka si Komod. Sedengkeun ari nyiona mah ngeluk tungkul marengan hatena nu ngaguru. Jajantung ngadak-ngadak harita teratung tutunggulan. Atuh pogoh we dina mangsa Mama Haji sinareng Ibu Haji mureleng molotot ka si Komod jeung ka si Dul galindang nyiona ngomong lalaunan. Bari anger ngeluk tungkul. Tampi mama. Mama saya ditampi tuh ngaras nyiona disaingan nikah mama. Cek nyioni deui kawas nu sapamadegan jeung nyiona. Ibu jeung Bapak Haji ngareret ka nyiona jeung ka nyioni. Keh heula barudak ulah sok sayong ayeuna naonan teh. Ulah sok eta sareupateun ieu. Kudu asakti nimangan, kudu lulus jeung ria tali cek paribasana, kudu landung kandungan, kudu lair aisan dina soal kieu mah. Sedengkeun ari rek rumah tangga teh narima kana jodoh teh pan lain keur saharitaeun, lain keur sakedeung keur salilana. Nu matak sing titi sing rinti sing ngantip babakuna mah. Sok ulah urang pasrahkeun we ayeuna mah. Kumaha mama na we ayeuna mah pasrahkeun ka anjeunna. Kumaha saena sareng kumaha ti dimangan mama. Bu Haji ngagebes ka nyiona jeung ka nyioni. Atuh nu duaan saterusna jempe-jempe. Lajeng Mama Haji sasauran. Mama Haji Hasan Daryana keur sabada anjeunna nembe ngenutra dalami. Hari perkara ditarima jeung teu nama. Eta mah soal gampang Ujang. Oge nyai teu kituna ge anak bama duanana pandalagasan. Ngan bedana ari nu cikal marana sedang nu nomor 2 parawan keneh. Duanana sarua pada geulis. Pikarasepeun geulis liru bidadari lungsur ti kahyangan. Keun bae mama muji ge da. Weudeuy ku batur mama dipuji. Mama bapana baris muji kan jadi anak. Dah kitu. Pokona mah geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Geulis bawana ti kudrat lain boborowan. Tangan kulantaran ali rumah tangga mah lain keur sapoeun. Jadi kudu dipikiran heula pibalukareunana bisi kaduhung kena. Bisi aya kajadian nu teu diharepkeun kena. Najanya anak mama buktina onah geus narima. Atuh onih geus ngajurungkeun keur nya tujuan kana kahayang onah tetep mama moal bisa narima kitu bae. Da bisi kaduhung kena lamun anu jadi kanyataan papalimpang jeung harepan pan cilaka.
Mama ini seueur sahur sang seueur nakar aturan padahal mah tampi we tuh mama geura tampi abdi mah tos teu kiat teu kuat kunaon Ariona sok kadarani teuing teu kuat kunaon geura nikah abdi mah pancan naon teh ngajaran nikah teu cara teu oni sanaos anjeunna tos janten rana oge pan asalna mah tos kantos nikah heula mama janten tos aya pengalaman abdi hoyong ngabuktikeun ka sauran batur ngajarkeun ari rumah tangga teh pinuh ku kaendahan ka rumah tangga teh endah bahagia sareng nikmat saur cik nok oge urang kulon bakal nyorang jeung sorga dunya kumaha nu disebat sorga dunya teh nanya nikmat sareng matak bahagia maya abdi mah hoyong gerang ngajaran nikah teu kiat hoyong geura laksana mama terus terang nakar dina nyaritana Nyi Ona henteu di dinding kelir di sidang siloka tuning blak-blaka nyarita anu jadi bapa hareupeun si komod anu harita keur nanyaan manehana namanya aya istri kieu parawargi biasana istri mah cicing ditanyaan aya paripaos bilang tinande lamun cicing berarti nampi teu aya nu gorocok ieu mah teu aya istri gorocok ieu mah can menak ya kitu yuh ini beri sekalaman nening lah beri sekarawas kumaha endahna ieu dunya asal nikah heula nening sareng akang moalah moal nguciwakeun akang mah akang teh atuh jabati ganteng ge pinter jabati pinter teh bakal nyaah ka pamajikan kitu cek si komod lain deui atoheunana lantaran tetela geuning Nyi Ona teh siga nu bogoheun siga nu bakal narima kana panglamar manehanana engal geura tampi mama abdi tos teu kiat hoyong nikah mama engke dina waktosna untuk kedah tatanggapan ramean terus cekap siga nanggap wayang golek we mama saminggu atau lami-lami teuing nah ari nyarita teh Ona mah sok ka mana wae barina oge Mama Haji mesem bari sasauran ngahuit ka Nyi Ona lajeng Mama Haji harita teh nyarios ditujukeun ka si komod yang komod ulah ieu abdi mama su ari perkara lamaran ditarima ku mama hei receh ditarima euy aduh bakating ku bunga si komod harita langsung manehna surak tuluy jibrut jeung tetemangan segala aduh aing aja pokoknya mah dulu terima dulu snapi cai mulang teh cai maling cai ngocor teh ka jalan matak melang eta matak menarik nyona matak kaedanan aduh coba ini kencar-kencarkeun coba aki padu bampak ayah dulu terima dulu guys gitu si komod terus ngahaluang nurutan sora dalang lamun keur ngigalkeun rahwana dina mangsa rahwana kaedanan ku Dewi Sinta ai tiaya ibag sungguh mangsa ieu mangsa ieu si komod bunga segede teteno bagja segede tumila lantaran bakal hasil maksud si komod bakal buka permuswari anu geulis kawan wanti enak ka bina-bina bakal ngarasakeun kumaha endana surga dunya cilu kepake kok si dua gancang ngigeun ka si komod bari ngomong harewas komod eling teh komod eling namangan keranyakeun kitu si komod ngaharewas malik tumanya ka si dua eta temangan atuh terus ngahaluangan kos dalang keur bentak rahwana raja alengkat ya geuning si dua kukulutus hari kali lemara mitra daek medu cenah rasa era nyaksian kalakuan si komod mangsa ayeuna waduh sorry yang sorry amak we nu aya uing mah ngarakeun apernya era tuh ai si dua ngabalieur nyamun kitu mah kumaha tuh hirup teh seriusna keur bisa diajak refreshing lah ayo bisa diajak heureuy lah santai we geureun kieu udah diterima sedap lah si komod bawi naon bisa diajak heureuy ngan heureuy teh kudu puguh tempatna tuh mengira pantesna bisa metakeunana bisa ngalarapkeunana bisa di mana wae komo ayeuna pan keur dinas serius teh urang teh dari anaker palangkang teh hari ieu teh keur ngalamar lain nyaho dewe kieu serius lah dan supaya hidup ini tidak tegang asa taya salah namun dibarengan geureuy hitung-hitung ngababaraha teh we ka Nona pibojo dewek kitu mah kumaha we si dua kawas nu amakeun nya
Nah tuh ayeuna kumaha dewek teh nu penting mah salah hasil maksud ngopi we anggur teh terus tuh minta cobek granat jeung pais pelor masih kena aya ngomong nasi komod ngadon beuki maceu kang masih ganu gelo geuning kebaik ka karasiga mah jauh kene kanya lah heuy dewek rek ngomong ke Mama Haji yeuh cek si komod bari saterusna panehna teu harewosan ngomong biasa ke Mama Haji Hasan Mama Haji yang terhormat nuhun panglamar abdi ditampi memang abdi teh sumpah bogoh pisan tresno naker ke tuang putra nu namina nengona Mama ayeuna mah kandun nantoskeun dinten nikahna iraha kinten dintena Mama dinten naon sasih naon jam sabaraha upami waktos teh mah iraha nu pastina kitu anu ngiringan ku Mama kumaha saena bae su ira Mama ditikahkeun ka ngakomo teh Mama iraha atuh engal geura catang toskeun Mama anu terus teh sabar malihan ditikahkeun lagi ayeuna Mama anu teh teu naon tangtos bari ngiring bingang Mama bari jeung anggarita ama gulak-gilak sagala dina ngomongna harita Nyi Ona sabarnakeun maneh mah Ona dieu katuh butak kita kae kawas ucing ka beuleum buntut cek Nyi Oni bari ngadilak ka Nyi Ona iraha cenah Mama waktosna nikah Ona teh engal atuh geura tangtoskeun karunya katinggal nama Ona teh mah geus teu sabar saur Ibu Haji ngantosan putusan ti Mama Haji ye keheula anan barudak oge ka ibuna ulah kejot borosot gancang pincang tadi memang panglamarna ditarima tapi pamaksudan cadang tu lantaran urang kudu maruruh heula ka aya jang komo jeung jangdul ye buna ye ka Ona ye ulah merpesel teuing hayang kawin lamun geus waktuna mah kumaha ge bakal dikawinkeun atuh nu penting mah kudu aya syaratna heula Mama mah seueur basa meuni seueur pisan ieu naon teh sempal kabiguyonna basa basi baso meureun Ona ibu mah Nyi Ona diheureuyan teh ngajang dilak baeud komod kan najannya tadi lamaran diterima tapi apaan Mama teh can panjang datanya kamaneh teh cing mawarek tumanya ari komod teh di Sinang Jawa nanti anak saha harita si komod barang ditanya ku Mama Haji Hasan tuluy ngajawab aduh aya ketaritina ka Mama Haji meni sapertos curiga isen we ka abdi teh naon hubunganna maksud komod jeung jadi kolocing yang penting itu ngaran kolot dari bawa si komod mencerong seket naker ka Mama Haji penting yang komod penting dikanyaokeun ku Mama marah puguh keur mamana sedengkeun Mama teh minangkanya boga anak kaya ngawinkeun jadi anak kudu puguh eta lalaki calon pisalaki anak Mama teh nah turunan-turunan ti mana mun lembur-lembur mana ulah samemeh urang der teh kudu panca kaki heula tak kitu jang komod eta teh penting pisan lantaran santeuna atuh Mama bisa nyaho kana turunan jang komod saha ti luhurna saha bubuyutna tah kitu nu madak oge yennya Mama ge yakin yen jang komod teh boga indung bapa da teu mungkin atuh jang komod keluar tina belah batu mah bener teu aduh ya disaus-saus semua lah tapi wis diwartoskeun ka Mama ari penting mah pun bapa teh moal disebatkeun sahana mah margi anjeunna tos lami ngalih ka alam baka kitu tos aya deui di dunya teh anu pinuh ku kapalsuan teh Mama namun anu jadi indungna ya kini namina mah biomo kitu ke hasanya Mama teh ngaran biomo teh Pak Haji karung ngemut kana jenengan eta geus moal salah deui meunya Bu Haji kira-kira inget keneh mun teu lepat mah tuh Mama eta teh sigana mah si Omoh anu sok ngabantu ngaramet di urang teh anu ngaran si Omoh langtu eta jelema da moal aya duana atuh si Omoh nu kulitna hideung lester nu pangawakanana pendek teh Mama mah pokona malah nu deui pikara sepeun macam tak sebel Bu sok ngahina kana sasami jalmi Bu komo ieu kasepuh pisalakieun abdi dosa Bu ngahina ka sasami jalmi teh sami sareng urang teu narima kana padadamelan Gusti Allah Bu cek Nyi Ona ngerasa sedih kumayua maneh mah patahan kana jadi indung mana nyaon-naon maneh ari sidik hinaeun mah hinaeun we Bu Haji jebi Bu Jinten jalmi mah teu keng kitu Bu teu keng ngahina ka sasami dosa nu ageung pohara ageungna Bu
mangga siona nyempat-nyempat be ka kolot bari ge. Nemal wae ka kolot teh teu sieun-sieun doraka maneh. Ibu mah. Bu. Palakin sorangan mah nanti ulah we anak mau nyariosnya nyoni gajah medud sarua jeung nyiona amekeun pedahku indungna di cawan. Harita balik narik napas ngomong ngapok si Komod ngomong bari bangun humandara kawas ngarumasakeun kayan diri jeung kolotna. Oh teh oni nyona lah tos ulah ngarepatkeun ka sepulah bilih madak di dieu ha. Sehingga memang seleresna pan kayan inung Kang Komod ye hidangeun batur sun. Taya kagaduh ukur gaduh awak sakujur ukur gaduh pakaian masyarakat awat cek paripaosna pakaian hiji lesot mani tak itu lamun kotor dicus heula awak sakala dibungkus heula ku samping kebat ngalah teu orat namun mugi we sadayana sadar sing tumamprak kana kadar ku ini inung Kang Komod sang sarabalangsak emutkeun ku nyona sareng ku teh oni eta sadayana sanes kaoyong inung akang sanes kaoyong Kang Komod namun sadayana parantos janten takdir ti Gusti Nu Maha Suci pokona mah takdir teu beunang dipungkir kadar teu tiasa disinggar ajan kitu Kang Komod ada subaha teu ngarasula dalam Kang Komod ada subaha mah jeung doanan teh teu tumamprak kana kadar ulun baheula geus nyoba we ka alam baka alias geus ngagantung maneh teh kitu najan hate pohara sedihna bari ngarakacak pohara nalangsana dina ngomong nama teu burung dipungkas ku nyerenge sagala nyerenge ge nyerenge sedih si Komod teh si Dul milu sedih kana kayang jadi sobat harita ngaharewos ka si Komod bari nyinggeung ku si kuleungna Komod naon Dul mun ngaharewos si Komod ngareret bari jeung males ngaharewos bari kieu balik mah kan balik si Komod kerung mundur da coba apana di ge urang mah kan nyeri Kang Komod mantak membalikeun malah nyeri hate Kang Komod anu nguping Kang Komod dihina ku batur teh palebah nyebut dihina menila launana keur das yeunun kadenge ku pribumi najan kitu teu burung Pak Haji kali Ibu Haji sapara putra malam cerong bari kararung ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya tapi lain ge si Komod parawargi lamun kudu epes meer mah najan manehna diajak balik ku sobatna tapi si Komod moarek balik sameme hasil maksudna tol urang euy ulah ngepek jawer ngandal jangjang euy lah ulah kumeok memang dipacok bari oge ulah putus asa euy ulah miuni hayam kabiri jadi jelema mah kudu lajar kanal kulit beungeut lah ulah gencang punung dihana ku batur jadi kacina kana lek moal kabalik sameme kepetik hasilna ka buahna kitu cicing maneh mah ulang ngomong keung badewek peunaon lah cek si Komod mapatahan ka si Dul geus kitu mah jempe si Dul ge teu ngomong naon-naon deui sagala rupa dipasrahkeun ku si Komod bae Pak Haji ngaros curiga ka si Komod jeung ka si Dul pating harewos anu matak pok anjeunna sasauran kumaha pating gereuneng kitu marane teh ha ngomongkeun mamanya ayo da kitu cegede badung ting mama lah tuh abi mah teu nyaurkeun mama teu nyaurkeun sanes nu sanes deui margi abdi terang yen ngomongkeun batur teh awon super canten ka abi mama abdi mah kangen naon ngomongkeun batur bener ge pokna si Komod teu kaelehkeun omong oh jadi Komod teh anak biomonya betul kumaha yang bakadul mama betul semisareng nuhun alias okay gitu nah atuh ai haok teh Mama Haji nyentak bari tutunjuk ka si Komod ayeuna keneh maneh gancang ge balik sia kumaha mama ngusir ka abdi minta balik si Komod kerun si Dul awakna ngadeg-deg ngaleper bener mama nitah balik ka maneh jung geura ini mama geus teu hayang nempo maneh jeung sobat maneh leuwih lila ari dieu sabal nempona ge mata gancang ayeuna keneh balik ai suang wangsul mah engke bade mama su teu kitu ge abdi mah dan teu tuman ngenong di imah gedong teh tara tibra sok sieun rugrug gitu pan lini atawa mun aya lini teh resepeun ngarugrugkeun imah gedong teh beda jeung imah panggung aya kolongan yang abdi hoyong terang heula keputusan saestu di saudara mama sakulah wargi di dieu kumaha atuh kitu supados aya cepengeun we ke diri abdi ke si Komod sun maksud teh kitu wami bade iraha salamet iraha salamet kitu
Kaputusan ti mama geus jelas. Mama moal mikeun anak mama dikawin ku lalaki pantar maneh. Tak kitu komod. Kumaha kadenge teu? Sunya ka kuping deui. Da ditorek su. Namun kapenasaran abdi mah aya su naon alasanana. Pangna mama moal masikeun nyiona pikeun ditigah ku abdi. Cobi atuh naon alasanana? Si komod para mitra. Harita teh nanya. Si Dul geus membedol ngajak ini diantep wae teu direret-reret acan. Pak Haji ju ngadeg teras anjeunna tutunjuk ka si komod bari sasauran tarik naker. Dengekeun ku maneh komod. Alesanana lantaran maneh teu ditarima, anak mama teu dibikeun ka maneh sabab maneh anak jalma eueuh kagablek. Eueuh kaboga, eueuh teh nyeueunana. Punjen kitu. Heuh. Mama ulah kitu mama, cek nyaona. Mama mah geuning kejemnya, nyaona ge nyekelan leungeun nyaona. Regapkeun kumaha nyaona. Oni, mama teu aya boga minantu ka jalma sangsara balang sarak malarat masyarakat. Kukituna dina hiji mangsa marane boga salaki, kudu kanu beunghar. Wajah pada wajah. Ulah kanu eueuh kaboga, kudu kanu aya teh nyaunana deuleu. Harita pok sang naker sasauran Pak Haji matak tu genah keur diri si komod. Bawa ieu mah mama si komod datang ka dieu teh bawa dicita ku indungna. Nya dicita ku si Omo. Maksudna geus jelas manehna supaya bisa ngeret harta bana urang. Ku jalan si komod ngabinyeona. Apaan si komod bakal gampang minta kakayaan jeung kabeungharan ka nyiona. Engke urang bakal jadi sangsarana. Tetela Ibu Haji nyarios disarengan kusangkaan anu memang teu aya dasarna ka diri bi Omo. Indungna si komod teh. Nepi ka ngalengak si komod ngadenge kasauran Ibu Haji harita. Mun dina kaayaan biasa tangtu manehna bakal ngambek. Tangtu bakal nyarekan lak-lak dasar ka Bu Haji. Tangtu sareng bakal nonyok ka Pak Haji. Najan kumaha disabar-sabar oge tetep katengah hatena ngerasa nyerinya nyautan narima panghina anu sakitu peureusna ti Pak Haji sareng Bu Haji mangsa ayeuna. Ngan ngingetkeun yen manehna pohara bogohna ka nyiona, kapaksa kaamekna disumputkeun dina sela-sela hate. Manehna tibang ti bisa ngomong kieu. Euy ngomong Bu Haji ya. Ulah kagungan sangkan sani-sanis we sing kieu. Dosa jadi Bu Haji, ku ayeuna Bu Haji nyangka anu teu puguh teh sareng tojainya sareng fakta anu nyata. Pumbiang jeung nuanjan malarat, tapi terhormat moal rugi ka gaduh pamaksadan sejang ngeret atawa ngoloh harta bana batur. Komo seug pami gaduh maksad, hoyong minahkeun harta bana sareng kabeungharan Bu Haji mah. Teu kitu. Pumbiang mah atuh Bu Haji. Atuh abdi dina micinta sareng mikabogoh ka tuang putra, sanes lantaran juragan di dieu beunghar. Sanes kitu namun ieu mah. Dumasarkan ka cinta we pohara ageungna. Ayeuna abdi ditolak, nya teu saus wijos abdi ge sadar yen cita-cita tara salawasna bakal laksana. Ayeuna keneh abdi bade wangsul. Jeung si komod nangtung nya kitu deui si Dul ge milu nangtung ngareneng paduduaan rek ngaleos ka palebah lawang panto. Para mitra sadaya, nyona kuniang hudang seureudeg muru ka si komod. Get nyekelan pigelang leungeun jang komod bari popna. Kakak, tos we di dieu kan? Akang mah ulah muli kaya akang teh abdi moana mah keueuh. Pak Haji sareng Bu Haji teu kinten benduna nyaksian kaayaan ingkang putra sapros harita. Nah, naonana teh ha? Nyerakeun naker. Adieu, ulah nyekelan si komod bari le. Diuk di dieu nyai bari nage. Bu Haji ngabedol leungeun nyiona supaya lesot. Tina panyekel kana leungeun si komod, tapi batan lesot kalah tambah page. Nama yang ngiring ka Kang Komod. Itu ngerakeun nakernya. Budak teh ngabibirang ka kolotnya. Mohan ibu mah galak, ibu mah kejem jeung bapak kejem. Kang Komod ngahina ka Kang Komod. Kang Komod ulah mulih Kang ulah. Dipapareket nyekalna nyiona ka si Komod. Duh nyonya yeuh. Pamitanya akang sajati. Nuhun katampi ka nya ti salira teh. Kacintaona ku akang katampi sanes urang teh ajan sasarengan ulinya. Ning ku ayeuna perhatosan ti Nyai ayeuna duh Bu. Teu kinten akang ngaraos bingahna. Bingah ka giri-giri ceuk paripaos teh mah asa kagunturan madu karungan menyang putih we. Aya wayahna ku akang dikantun heula Nyai. Seug upami aya panjang umur, kapayun tangtos urang bakal patebang deui gitu. Pokona malah kitu teh. Mondok loba carita sia Komod gajang tinggalkeun anak kuring. Gajang geura balik. Jeung maneh ulah kumaha wani datang ka dieu. Anak kuring mah
Marek pidikeun ka maneh bari ge. Jung bari gara rumahku. Bada gara bulang. Pak Haji tetep bendu anjeunna nyarios bari jeung tutunjuk ka palebah panto. Nya mangga tu bae wangsul tos diusir mah tu. Ini wayahnya dikancun ku akangnya. Lalaunan si Komod ngalesotkeun cekelan Ona geus kitu mah ngarewet ka sidul. Balik we. Mangga Kang. Leos buru kana panto palebah tepas. Rai dibukakeun leos kaluar. Lumampah duana dina kayan peuting. Dibarengan ku hate pohara ruksakna pohara samagahan. Datang ka imahna kasampak biomoh tacan sare, malah mah numukakeun panto ge biomoh pisan. Sedeng kaayan lembur Cipancur meniti seunaker. Kawuh geus pohara peuting. Asup ka jero imahku berag setengah mebetkeun maneh. Si Komodiuk beri nyarane kana bilik, rahuh ngarahuh mari humandeuar sagala. Biomoh sanggeus ngulakan deui panto gek diuk hareupeun si Komod. Panona terus nelek-nelek kana kaayaan anakna. Dibarengan ku kasurti dina hatena. Heran nemponu jadi anak bangun keur susah bangun aya tugeuna. Geuning geus balik maneh teh Mod. Bener mah duh nasib rahuh si Komod ngarahuh. Ai Sidul mana? Terus balik ka nyuna mah. Kunaon teu ka dieu heula cenah? Ngomong geus tuluy mah. Mun ngenaung di dieu bising kaberangan dan cenah isukna rek digawe bubur macul gitu. Kitunya teu naon ari mungeun ngenaung di dieu mah. Eta maneh kunaon datang-datang bet ngarahuh. Niluh lah bangun susah na ditampik panglamar maneh ku nyona. Nanya Onah nolak rek dikawin ku maneh teh. Ih Onah mah narima mah kana kacinta uing teh. Kalau uing ge bunga waya nanya Onah. Katara pamuluna beungeut nanya budina siga anu bunga siga nu atoheun ditepungkeun jeung uing teh. Teu kepoe uing sedih tangtu kumaha bisa kakobet ieu hate uing. Mata tu ngarti ku ayeuna beungeut uing kusut. Tangtu uing boga katugeuna hate. Teu sangka mah bakal nyurang jalan anu garekbok jeung loba batuan. Betul-betul mah lah. Antara harapan dan kenyataan masih ada jurang mah. Bakal menangkan nyeri pohara nyerina mah urang teh. Mah untulungan mah si Komod mengpeunan beungeut. Kudu adam paleungeuna omongan Pak Haji jeung Bu Haji masih keneh tinjalengeng dina ceulina. Ongko ditarima, ongko sedih. Kumaha ieu teh bet matak lieur mama? Biomoh kerung. Nah mungkin kudu lieur segala mah. Regepkeun atuh uing rek ngomong panjang lebarnya. Uing teh jelema jejeg mah. Pokona mah ilung aya, leungeun aya, suku kumplit, sarua jeung batur. Uing ge boga kahayam mah, boga pangaresep jeung boga kanyeri, lamun aya nu nyeri. Bunga lantaran dimanian ku aki noledna, tetela aya tapakna. Uing teh pokona mah disampakeun budi nu manis ku nyona. Nyakal we indung bapana malah nyatana Pak Haji jeung Bu Haji. Nolak ka uing teh. Haranjeunna malah mengusir ka uing. Nya kitu deui ngahina naker ka uing teh mah. Kitu teh mah bogan mah boga boga tu dah. Bogan mah jadi jelema sangsara atuh sebab mun mah jelema beunghar mah uing mah dihina ku batur. Bogan mah jadi bodoh. Nasib kieu si Komod nyegruk ceurik akibat hatena pohara tugeuna. Sakur kajadian tadi dibunyi Pak Haji. Teu weleh ngalangkang dina kongkolak matana. Teu weleh kadenge ku ceuli manehanana. Biomoh ngarenghap narik napas panjang. Barang ngadenge dongengna si Komod. Najan kayan anakna siga nu isdeum ge siga nu kaganggu bari jeung ka manehna sok ngalawan. Tapi kasebutna kolot kan jadi anak tetep we nyaah. Deudeuh basangkanya ku basangkana, bageurnya ku bageurna. Kabungah anak kabungah manehna kanyeri nu jadi anaknya kanyeri manehna. Harita atuh biomoh tuluy nyarita. Komod regepkeun ku maneh deuleu nya. Dina ngoning urang milih pi pamajikan teh ulah tangah teuing kaluhur akibatna bising kitajong. Urang mah jalma eueuh kaboga kudu ngukur kakujur ngukur baju awak sorangan. Ngarah mahi ngarah mejeusna. Nyonah narima mabunga pek teh indung bapana teu satuju mah sedih. Sarua jeung maneh da antara emak jeung maneh teh saha teh Komod. Nu mata Komod neangan keur pamajikan teh kudu nu saimang jeung urang. Boh rupa boh kaayaan. Ulah hayang kanu beunghar bisi ngahina ka urang. Bisi nganyerikeun ka urang. Ayeuna mah bisi matak gering, geus anu geus mah ulah teuing jadi pikiran. Popohokeun we atuh Nyi Onah mah. Anggap mah maneh can pernah boga rasa kacinta ka Nyi Onah.
pokokna mah neangan anu sejen deui da awewe teh loba keneh da dunya teh lega mana kitu ge nyonah lain pipajodoheun maneh omong da heueuh lamun dibanding-bandingkeun jeung nyonah atuh maneh antara nyonah sarua we jeung pit ngeundeuk-ngeundeuk pasir jog-jog neuri buah loa cecenet maneh kiara diakurkeun maneh ngalawan nyonah sarua jeung bonteng ngalawan kadu pacikrak ngalawan merak ceuk paribasana oge yeuh mana kitu ge lain pijodoheun maneh nyonah teh omong lantaran lamun pijodoheun maneh mah kana tangtu ibu ramana bakalnya tujuan bakal atoheun bakal doa panjang lebar biomoh mapatahan kalau jadi anak bari dibarengan ku geter hate nu pinuku kana langsaan manehna bener-bener milutu genah ku aya nu jadi anak meunang ka nyeri mama lain mere sumanget ka anak teh kilang bara bro mere duit ngerawing laksana ieu mangaron kalah mapatahan teu wingna teu butuh ku babata mah geus numpuk babata mah lah babata mah dina hate wing geus numpuk pokona mah tapi tetela hiji ge nu bisa ditukeurkeun kana duit nasib uing we ieu mah kieu si komod ngabalieur bari hatena ngarasa pohara keheuna kudu jadi indung ari maneh teu beunang dipapatahan kudu jadi jelema teh maneh teh sarmod pokona uing mah kudu laksana kawin ka ningona atuh mah mun tulus kawin uing mah karunya ka nyona mangkali nyona teh mun geus bogoeuna keur kawin teh mah mun tulus nyona ngagantung maneh pan uing ka bakal ka babawana ya karep ari kitu malah kumaha maneh bari ge komod lah ari maneh teu beunang dibejaan kudu jadi kolot mah tetela maneh teu beunang dihalang-halang geuning maneh teh mah uing mah bogona lain lebih mur atuh lain kamadona ieu lain ka lebih mur lain kamadona tapi ka nyona adina nyoni nu matak geus jeung meunang dihalangan uing mah kajeuting kelo we lah cinta teh mah pan hese digantianana inget cek barudak ketat ya mah kumaha cenah kalau cinta sudah melekat teh kotok asa coklat situ mah maneh mah teh tela gede wawanenya bari jeung teu boga modal cing eta mah atuh maneh teh narek ngagunakeun cara kumaha supaya hasil maksud supaya bisa jadi salaki nyona cing rek kumaha geus puguh mana ditolak kudu jadi bapana kudu jadi indungna sok teu pararukuh teuing bari na oge diomong harita teh mancing pamangin jadi anak si komod hagetna keur manehna nimalan ya pokona mah banyak cara menuju ke Roma malah banyak jalan menuju ke Roma pokona mah sejuta cara si komod bakal dipilampah ngarah cita-cita tina kanan ngarah hayang kalaksana gitu di antarana kumaha jeung kunaon deui uing mah geus lain mah uing mah geus dia tunduh cek si komod jeung nangtung sup asup ka kamarna geus kitu sare leples teh kaluar deui malah teu kungsi dilatih harita kadenge kerek si komod meuni gegelegeran kawas gunung bitu bakating ku tarik-tarikna kacaturkeun poe isukna isuk-isuk keneh bareng jeung ngencarna hayam di kuburuan si komod geus init kalembur cikuya ngagedig leumpang bari hatena pohara keheuna ku ayana tadi peuting teu hasil maksud leumpang ngagedig bari di jalan aya nu nanya getara di temalan lurus suhana keur lalampahan si komod lantaran hayang geura papanggih jeung Aki Nolednat kabeneran Aki Nolednat keur aya keur ngadaweung we di tepas imahna sanggis bieu manehna kakara datang tas nyadap di pasir kadatangan ku si komod gancang di aku terus dititah diuk gek si komod diuk hareupeun Aki Nolednat bari jamedud baeud Aki Nolednat surti kana kayan si komod jeung memang manehna geus nyaho yen si komod peuting teh ditampi ku Pak Haji jeung Bu Haji hal eta luyu jeung caritaan si Dul aincuna Aki Nolednat ka manehna nu matak sameme si komod ngomong teh Ki Nolednat geus miheulaan komod hampura Aki euy lantaran Aki di rumah saya salah mod gara-gara kesalahan Aki maksud uing jadi gagal ye uing tungtungna mah ka nyeri ki nyeri lah pura nyeri na pokoknya maki lah teh masih komod bari anggar jamedud baeud memang Aki nu salah deui lantaran Aki masang pele teh ngan keur nengonahna unggul teu kaasup jeung ibu ramana ku aya manehna meunang ka nyeri meunang ka tugeuna sia nyana Aki ye milu nyeri milu tanggung teu ngeunah mod lantaran ingatan Aki ka maneh asa ka anak sorangan euy cing ayeuna kumaha pamaksudan maneh komod itu urang ado make nanyakeun ka uing sagala bet kawas nu bodoh jeung bingung geuning Aki mah uing mah tetela moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas ki moal elehan lah satungtung cita-cita can laksana mah uing mah moal wae ngaleha moal hede akalan bakal terus maju uing mah pantang mundur pokona mah nengona pokona mah
diakalan terus kuing teh atak bunga mah diakang keur susah hati ngerasa begah jeung tugeunah ning mana kitu geuning euy jalma nu keur boga panyakit asma mah mulai asma tuh asma mah bengek tadi tuluy kan gua ki asmara maksudnya bos aki mah nyawa kawin teh lain ngahina ada memang gitu pokoknya mah kieu lah naon deh kunaon ari aki ngadon nyusuk seuri wae kunaon kieu belaan uing atuh belaan ieu tuh manya aki rek ngantep wae naman ka uing teh keur bingung teh uing teh keur nalangsa saha deui bakal milaan ka uing teh lamun lain aki atuh tulungan uing atuh kieu geuning aki siga nu tanggung jawabna siga nu kanyana ka uing keur ieu kusut hate bingung pikir nah aki mung nulunganna teh pedah uing atuh dibayar tenang we king kege mun geus hasil mah mun uing geus beunghar kabeh hutang urut aki di jam ngajampe ka uing tangtu dibayar ki malan bakal uji batur bakal gede pisan dina bayarna ge tenang we tunggu tanggal mainnya ki mod aki mah seuri teh lain yang seurikeun maneh bari ukanya nya aki mah hayang seuri kana omongan maneh nu ngacapruk bari jeung dibarengan ku maca sajak sagala da kitu jiga keur deklamasi jiga keur perlombaan puisi kitu geus lah ieu mah bijakeun we uing kudu kumaha carana sanggan Pak Haji jeung Bu Haji nya ka uing ditereskeun ka uing kana kitu nu tadi ngewa jadi malik suka gitu sok atuh diukna sing saregep jeung jengkeun ieu sing bener sing tatibnya gila siap uing si komo diuk nangiser kadeukeuteun pisan si aki sok atuh kieu mah geura katrukeun ieu sakur ilmu panemu aki teh sakur jampe pamake teh ka uing wawesen aki turunkeun ka uing ngarah uing hasil maksud ngarah bisa kawin jeung nengona lantaran mun teu tulus kawin ka nyawana uing digana kajenting pae we ki ulah sok putus asa atuh jeung kasep ai putus asa teh disebutna ge dosa cenah kitu ya ulah sok putus asa yo pokona mah nu penting mah urang kudu nyieun tarika bari leguk aki nolenda ginung heula caya sakerang wayah reupeunana geus kitu pok ngomong deui mun maneh bener-bener hayang laksana memang ulah sabombrong atuh mod tapi kudu bombrong beureun ki atawa sagoyo satolomong bombrongna ari maneh sok mana wae ngomong teh sok nyempat wae kana ngomongan kolot teh maksud ulah sabombrong teh ieu kudu dibarengan jeung ilmu nu ampuh pamake nu matak masket pelet anu lengket ulah sakadar ngandalkeun rupa jeung kaayaan unggul atuh badina ge kitu nu disebut sabombrong teh aduh uing geus dimandian ku cai kemang hasil lagi goreng patut tong ngaleungit mod siapaan geuning nyona mah nya bogoheun malah basa maneh rek balik make hayang milu sagala rupa hasiat ini cai kemang geuleuh mod bikin teh nyaho mah memang bener kieu lah ari nyona no bogoheun lengket masket ka uing teh eta kunaon atuh ieu nu bapana buktina Pak Haji jeung Bu Haji baru ngaweun pisan ka uing teh ngalah musir beureun teh ilmu aki teh goreng memang tadi ge disebutkeun salah aki geuleuh lantaran ilmu nu dipihapekeun kana cai kemang ilmu keur melet nyona asangkan disebut gitu jadi eta teh sileungit teureub nu diterapkeun teh beda deui lamun pelet sejen mah model si kalong hideung eta mah bagian kolot-kolotna tah si kalong hideung can dikebutkeun ku aki teh hari teh sedang keur ngakalan jeung melet Pak Haji jeung Bu Haji aki teh boho deui padahal aya si kalong hideung ongkoh komo jeung ge teu mata teu menta di keur ngemat hate Pak Haji mah jeung Bu Haji pan kitu tungtungna pan komo teh menta teh ngematkeun nyona unggul lain jadi akibatnya komod benang ka nyeri tah lamun mentana kumplit modeun gua ge dikumplitan engke deui lamun menta ka aki bebeja nu super kitu lantaran ge kunci dibejaan lamun komod benda nu super mah aki mere kumplit make telur sagala itu gua si aki mah aduh ulah dari teuing atuh lantaran lamunna maning dari teuing beuki lieur keur mah ditabli ku calon bitoha dari kala ayeuna dari teuing jadi lieur urang teh ulah serius teuing kitu kudu aya humorna deui lebih teh nyaho mah ngaso heula ngaso
Para mitra sadaya, harita para wargi anu mulia atuh. Si Komod harita nyarita deui. Di pelebadinya sarua pohona, sarua salahna atuh wing poho aki bodoh. Aki poho. Aki poho, sorry. Ayeuna mah heugeul ngomongkeun atuh kumaha carana pikeun mangaruhan hate Pak Haji teh jeung Bu Haji. Pokona mah penting mah Pak Haji jeung Bu Haji resepeun ka uing ki. Kumaha we carana mah pokona mah aki lah. Aki mah dah hebat atuh. Teu kudu rusuh. Teu perlu Cang Jaya mod. Ulah Cang Jaya sing percaya ka Aki. Ku Aki mah tomboro ka karaha teh jalema atuh dalah sing anu galak teh. Dalah mau nu sok ngagaur komo lain sok macok. Hatena ku Aki mah bisa dipangaruhan sangkan jadi resebeun ka Aki. Geus lah, ulah kalah ka pidato we lah. Pokona mah bosen ngadengikeunana. Anu sok geura terangkeun kudu kumaha uing teh. Kumaha tarik ka Aki menghara resena keur gini. Si Komod bener-bener amekeun. Ku ayeuna Aki noledna gila rek nerangkeun jalan kaluarna dina nggoni. Ngakalan Pak Haji jeung Bu Haji ngarah jadi resepeun ka manehna. Aki noledna nyerenge seuri. Ngajan kumaha manehna teu amekeun ku ayeuna diesek-esekeun. Dinaha-naha ku si Komod. Malah kalayan tenang naker saterusna kinoledna nyarita ka si Komod. Ke heula mod. Sameme Aki nepi ka palebadinya, Aki rek tumanya heula. Ari Komod poe naon dilahirkeun atawa dijulukeun? Teu inggi pokona mah. Nya uing udah basa uing dijulukeun teh baheula. Uing mah teu inget naon-naon atuh. Teh masih Komod perwargi sadaya. Aduh sia. Basa maneh dijulukeun mah sarerea ge orok mah tara ingeteun. Dia buka kara keluar nempo alam dunya. Ngan ini mung bapa maneh kana tantu bari sapaleunana sok biasa sok ngabejaan ka maneh. Di mana maneh geus waktuna inget sok dibejaan maneh teh lahir tanggal saanu, bulan anu, poe anu, dicak waktuna anu biasana kitu. Ingat tuh gila. Apa nu ingat lagi teu boga bapa tuh, geus heubeul bapa ingat tilar dunya. Saya kan genep 4 tahun 7 tahun mah. Kemari Aki api-api nu teu apal we. Aki ge apa? Bapa maneh mah geus almarhum mod. Tapi apa nimbung maneh aya kene indung teh? Masih kene hirup nyomo. Pan masih kene buncel lain. Ku kituna kana cangkur indung maneh mah kungsi ngabejakeun ngeunaan irah-irahna maneh dijurukeun. Poe naon tanggal sabaraha jeung taun sabaraha. Tah kitu maneh dijurukeun teh. Jam sabaraha deui. Akhirnya maneh kudu bisa nyerangkeun ka Aki. Itu ge lamun bener maneh hayang hasil pamaksudan, hayang kahoda anu dicita-cita mod. Kuhara si Aki lah makin nanyakeun. Poena tanggalna bulanna jeung taunna katut jamna sagala rupa. Mamatak naon atuh mun nanyakeun sakalian sabaraha baheula. Inu uing mayar duit ka maparaji nulungan kitu. Teu perlu nu kitu mah teu perlu mod. Jawab dah pananya Aki we tadi tah. Tentu naon dari kitu mah maksa lah. Sugana akur antara nu kadenge ku uing jeung kajadian nu sabenerna. Cenah ceuk mah ngomong ka uing basa uing leutik kadenge. Uing dijurukeun teh poe Sabtu malam Minggu. Teuing tanggalna mah taunna mah lah tahun 60-an jam nama jam 8 penting leuwih 5 menit cenah. 2 detik leuwihna kitu tah mun teu salah kitu ge. Si Komod dia para mitra ukur ngarang da manehna teh kungsi di bejaan poe naon badalanana poe naon ku indungna. Komod ari tanggal bulan jeung taun mah indung si Komod harita teh teu leukeun nginget-ingetna. Tapi ayeuna najan ukur rekaan manehna tapi siga nu ngayakinkeun keur maksud beneran Aki noled dan percayaeun. Memang Aki noled dan percayaeun saterusna Aki noled dan ngomong kieu. Para mitra padahal mah ieu nu disebut tanggal lahir teh perlu pisan. Mawi aya akte kelahiran kitu. Janten aya saena bapak-bapak ibu-ibu, terutami ibu-ibu nu aranom nya heme kagungan putra atawa saha we nu kagungan putra engal daftarkeun supados murang kalih kagungan akte kelahiran kitu. Jadi itu penting pisan. Mungkin ke sekolah luhur bade ngadamel bade naon diperyogikan akte kelahiran. Samali bade keluar negeri oge ngadamel paspor teh kedah nganggo akte kelahiran. Itu nu para mitra sadaya. Mangga para mitra urang teraskeun deui. Harita Aki noledna teh nyarita. Aku jeung impelan Aki mon. Memang Aki nyangka yeuh. Jadi maneh lahir Sabtu malam Minggu. Pekatu. Ngajenge maneh atuh Aki teh tambah yakin we. Kalayan kayakinan Aki katambahan. Komod tangtu bari sasil maksud.
Jadi yakin bagi hasil maksud. Benar dah, yakin pisan. Para mitra kaum dang kerjongjon ngobrol paduduaan antara Aki Noledat jeung si Komod. Rojo Sidul datang bari manggul pacul. Sanggeus munda pacul kapipir jeung diganti pakaian kudu bersih. Sidul nyampeurkeun ka tepas gek diuk di jireun Akina nyang hareupan ka si Komod. Ih, kebenaran uing geus aya Kang Komod. Kumaha geus lila Kang? Ih, geuninganan cek Sidul. Ih, pegawai li lama geus lila pisan lah. Ya patul-tul we jeung bijigna poe dul. Sebalik ni macam dulu si Komod balik nanya. Oh, dah kali nama tu. Ngobrolkeun suami honanya jeung ibu jeung bapana baru nya. Si dua tumanya ke Aki. Oh, aina dengekeun euy. Aki rek nuluykeun obrolan ieu teh. Anu maha penting keur si Komod mah. Mane kudu ngargapkeun dul. Oh, atuh ingin ngadengekeun lah. Sebagai pendenge we uing mah. Cek si dul. Bari nyang hunyar lamar da sukuna cangkeul. Dah, geus tepi ka bala mana tadi obrol urang teh euy. Mod. Aki mah poho deui euy. Tuh, atuh. Ting geus tepi ka babak kagenep. Ting nu katujuhna poho deui lah. Ayeuna ki geus tepi kana sual wedal uing lahir. Tak kitu. Tapi ka parabadinya mun dina wayang mah geus tepi ka biji lurah Semar teh. Rumah Sarwa Badranaya jeung si Cepot. Cek si Komod ngingetkeun ka si Aki. Da puguh kitu Aki Noledan bakal sebut geus kolot rada pikun minang poho lila rek ingetna. Ayo kakara tepi kana episode eta nya euy. Ih, puguh atuh da drama. Terus sandiwara make episode. Si Aki mah sok minang ngadengekeun drama teh meureunnya. Mun episode sagala aduh. Oh, dengekeun si Amod. Ku ayeuna wedal maneh Sabtu malam Minggu. Eta teh mata hese menang ke jodoh bisi teh nyaho. Mun awewena daekeun kolotna nolak. Mun kolotna satuju awewena nolak. Mun awewena daekeun kolotna satuju maneh teu bogoh tah kitu. Hese rek menang ke jodoh. Keur pancar maneh teh mod. Kutan. Ih. Ari geus uing kumaha atuh? Bingungnya sedengkeun ari kawin teh. Jeung boga pamajikan teh uing teh hayang. Kumaha saja di jelema normal uing ki? Si Komod kataras ganu bingung. Oh, suara maneh ayeuna hayang ka nyona. Memang bisa jage. Ngan aya syaratna, maneh kudu dipik hayang heula ku Pak Haji jeung Bu Haji. Supaya Pak Haji jeung Bu Haji nyaah ka maneh. Aya pameulina atuh. Oh, syukur atuh kitu mah. Bermeulin teh laksana bakal kawin ka nyona nya. Sabaraha uing kudu meulina ki? Ari soal meulina mah nya. Jadi ke. Mane boga duit 3 juta aja teu. Ki Noledan tumanya bari ngerenyu memang maksudna ge ngaheureyan. Si Komod pohara ngajenghokna manehna ngagurudung pokna. Bener atuh ngomong deuk hilah. Kawas lain koplok lain kolot we aki je. Uing teh mana boga duit sakitu ki 3 juta. Nembona ge can pernah uing mah. Tonggo 3 juta. Dah. Duit saanu ge saeutik. Can pernah uing mah tuh. Oh. Jadi nu penting mah eta syaratna deui. Nu bener we itu ki, monya syaratna nu kitu. Uing mah teu boga lah. Ida syaratna kitu mod balah mah leuwih gede, leuwih alus. Tangtu bakal leuwih cekbur euy. Mun dina cekbur teh mah kitu. Geus lah uing mah. Payahan sakalian ngaraakina tenang hati lah. Ada aing mah. Kajuna ya pameulina kudu 3 juta, meulina mah atuh. Ni komersilna keur aki mah kawas lain ka incu we. Ye kieu mun uing bukan duit 10 juta umpama dina mangsa ayeuna nya. Wah, moal kawin uing mah ka jeung rengohan ieu berumur. Ieu mah tak tugeunah jeung mah kada subaha. Omongan teh si aki mah teu aya nya keur. Ki atuh mun hargakeun harga nu bener we atuh. Kudu 3 juta ti mana uing nyangan duitna. Kontan. Harita si Komod bawid amakeun kana omongan Aki Noledan. Ini mana aja meni epes mer, oi. Meni babarian keur euy hirup teh. Kakara digeureuyaan sakitu ge geus bae di punung. Hera atuh kawas lain budak ngora we. Ai kawin hayang ka nyona, tapi epes mer. Babarian pisan euy. Nya kumaha ki we ngan jelas mah uing mah kudu ngarajakeun duit jutaan mah pantar jelema si Komod mah. Lah teu kaasup kieu. Teu asup heureuy atuh dasar piduit. Dukun komersil nu kieu jeung ngaranna ieu. Dukun dukun lintuh penyakit matuh ngaranna. Yeuh aing mah bari ngajab hilap dina ngomongna si Komod teh. Ngaso heula para mitra ngaso.
Mitra kaum dangu Sidul anu nyaksian keayaan babaturan anak sigan katenggel mamarasna manehna karunya oge matakna songkeun pananya ka akina Nanti tiasa digentosan ku surat lian ki si komod nu amek-amekan setengah nu punun betasa diingetan ngadenge pananya ti si dua kaki nolenat manehna nyerengih bari pok ngomong heuki nanti bisa digajian ki lah ku syarat sejen gitu uing mah kakara inget aing ye sanggeus bieu uing ngadenge si dul ngomong ternyata si dul briliannya aing mah otakna encer aing mutel mi cing lah sebutkeun ki lah bieu nanti ngadenge si dul ngomong teh sebutkeun ku aki ulah asa-asa ki lah bisa digantian ku syarat sejen tawan teh nu rada enteng pokona mah ya tuh hari kudu ngaluarkeun duit 1 juta mah duit mana uing teh apanana saraya ge geus pada nyaho uing teh jalma kaduling ki memang bisa aki mah ngalonya we ngetes ka maneh kitu nah encer teu bibikiran anak memang bisa digantian ku syarat liannya eta ku monyet rawing monyet rawing kumaha ki bejakun sing jelas ki kakang modna ki karunya sayangan kawin karunya cek si dua karunya keur ka babaturan anak maneh mod kudu bisa manggihan atau menyangkeun monyet nu rawing ceulina ayana di leuweung nu katelah pasir mangar nyati dia cepet ngaler meureunan marane geus nyaho lebah-lebahna lain nya apa tangge mun geus budak monyet rawing ceulina terus dikumahakeun ki si komod ngarasa penasaran mun geus meunang bawa ka dieu saterusna dikukumahana mah kumaha ki we di dieu mod kumaha daek maneh migawena mod kumaki lamun kuing neangkal ieu bae kana teh kebon binatang kuing maling monyet terus di rawingan ceulina bisa kudu rawing diajali pokona mah rawing di rawingan teu kaci atuh kudu rawing diajali kumaha kira-kira daek aing manajan rada hoream ge pidah daek ki lah teu leuwing mah yang kawin karengona rayat si komod kasih dua pok tumanya waktu selesai